Aduh kumaha ieu teh malahnya hirup teh beuki hese setting dengan duit teh hese mani kena kelebaran ieu teh beas mahal sagarupa mahal minyak goreng mahal geus lieur ieu teh usahana hese ieu teh kana naon Mana ge mikir atuh da urang mah apalna oge di bere atuh awewe mah apalna belanja jeung dibelanjaan. tah ari manehna ari dibawa curhat teh kalah Kang ngomong kitu teu cara keur menang duit meuli panghareupna ieu mah menang abdi wae dibawa curhat mah langsung lepas tangan lain mere solusi ieu mah. Jadi urang kudu kumaha? Kudu aya emansipasina. Emansipasi lah nyok lieur lah urang mah. Tah ieu oge urang teh kapan keur emansipasi tah ieu teh aya haji eman, haji ijab, pokna mah kabeh haji loba haji-hajian ieu teh nu biasa ieu teh ke urang teh erek menang duit ieu teh di tanggal 25 teh 3,5 juta. Menang duit nagawe naon eta? Kapan tanggal 25 teh ieu teh geus pembagian zakat di haji-haji teh ieu teh kita menang 3,5 juta catet-catetkeun ieu teh daripada hayu we nungguan duit teh salaki eueuh wae mendingan nungguan zakat di haji